we diurang saeutik deui hampir jasa ieu. Nu mantap kudu loba istighfar ge, kudu loba istighfar ieu banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu banten teh hiji Merapi kadua iya aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik begitu diteropong iyalah dua sogok dan kredit geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa mentak lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka padahal geus jelas tapi kan kabehan ieu mah tuh tadi ge cek kula sabara kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu takarak ditambahi doang mending mun gede cepet doang ya baik naon cepet Masya Allah Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam udah di akhirat di akhir zaman geus geus kira nah nu riba geus teu didengekeun malah kiai nu nentang kana riba tidak ada riba tidak ada ieu mah hanya dimuajalkeun riba nu kumaha nu teu riba geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba tapi tetep bae kiai nu nentangna sabodo teh nah iya di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara di samping nu tadi teh idza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah ieu kuat riba jeung riswah teh ambalayah bakalna zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah nah eta digunjang ganjing ku urang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan buang kawarah jasa pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh mimiti kiaina geus puguh pejabat lama atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah jacak Allah teh eta mah siksaeun aing sia ngarunya ka bapa sia ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah balikeun gebrag sekian ribu pae banjirkeun tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilihkeun ge kan kadeleuna doang ku mata ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu ku ari mah ieu masyaallah basikeun nyaritakeun tentang karakter Yahudi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yahudi datang ke Kanjeng Nabi ai dipayuneun Kangjeng mah dipayuneun para sahabat nyana teh ngomongna ngeunaheun jasa jelema pinter ieu Yahudi rek ngabantu rek berjuang jang ngomongna ge kami mah iman tumanya kami nu ngarti ka Taurat teu iman ngeunaheun ngomongna tapi di mana-mana geus kaluar mah nyana teh ngajebiah inkar bahkan nyana ngamusuhan ka Kangjeng beserta para sahabat di samping ngamusuhan deui nyana membangun kekuatan untuk meruntuhkan Kangjeng Nabi bahkan siap tempur perang merangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu
Gitulah karakter Yahudi teh. Masyaallah. Urang hirup di tahun 1430 sekian. Berarti geus 14 abad urang di zaman Kangjeng. Teu pernah bareng urang sareng Kangjeng, teu pernah bareng jeung para sahabat, teu pernah bareng jeung Abu Jahal. Teu pernah bareng jeung kekentong-kekentong Yahudi. Tapi karakter-karakter nama urang kuari nyaho bisa dibandingkan jeung karakter-karakter tatangga urang kuari. Bisa dibandingkan jeung karakter-karakter pemimpin nu aya di sekitar urang. Urang maca sejarah baheula, urang bakal hafal dibandingkan jeung kuari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah, dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh dek dieuweukeun. Di antarana kuari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dileungitkeun sejarah. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir. Ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fahrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari aya tafsir baru sih hade. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem, Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta. Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zaman harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya, tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu, Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, tapi teh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang. Non kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae, dialihkeun lantaran besi perang dunia. Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sih ada engke. Sih ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon kitab mana bae tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu sejen ieu mah urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lembur ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajen. Seluruhnya 24.000 pondok pesantren nu santrina ieu sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah. Nah ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae, naon bae, terus engke kadituna dua alternatif, imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana. Lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu, tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman, kuari nu tawuran urang Cikupa. Baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter susia nyaho sia aja sia meureun. Eta kuasi itu
Ciraru ieu akhlak dek dikamanakeun ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha Ciraru butuh dukungan teh kos kitu teh tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun da polisina ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu kakarage awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngadidik akhlakul karimah nah engke ieu bakal diteliti ulah kaget nya para kiai tenang bae mun ditanya ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun hatul muin naon deui riya naon deui takrib naon deui sapina anu perug besar naon sapina kajeun geus pokona mun ditanya engke ka dituna siap kan teh ieu teh disejajarkan dengan formal tidak siap dek disejajarkan jeung SMA jadi urang teh boga ijazah engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung ka egel atau kemana bae nah iya kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya engke sabaraha persen nya teh ieu suarana lamun 60% siap untuk disejajarkan jadi berarti pakai kurikulum tapi lamun 60% tidak siap tidak jadi pakai kurikulum tetap akan diutuhkan ilah akar dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren tinggal kumaha kiaina lamun kiaina kuari bisa disogok kiai bangpak sama kos kita kiai bae atuh disogok atuh kumaha hansip sudah caritakeun cak hansip kula mah teh ieu kiaina bae dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol ieu teh pang sagede kiai eta sagede kiai eta kos kitu nah ieu engke bakal aya tafsir sebab naon nyahoeun Amerika kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranna memperkuat tafsir sejarah sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa geus dipicen teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi buku peradaban Islam teh geus dipicen ka sungai Tigris timbul deui kuari mata kewalahan selalu aya atuh hadisna Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca ditafsiran terus datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkan kuari teh encan sukses mantak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan diteliti engkena teh nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah hasilna nah mantak cik ulah bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarapkan dengan formal tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid Anda? Bagaimana Allah saja? Itu baik. Guys. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Nah, iya bakal. Duh, Masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah nababari jahasan. Ketimbul ke tafsir keduanya. Dibaca, oh bal bisa. Tak merencana Yahudi tiba heula kos gitu mah. Alif hiji bae Al-Quran mereaksi percetakan dah Bandung sabaraha kali mengkaburkan percetakan dan tetep bae kateliti alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun mentek pentasnya dicabut, dicokot orang-orang nu brilian, diurang nu hafizul Quran. Coba taseh dibalikan tafsirna ge, terjemahanana terus. Mentek aya terjemahan Wahabi ku ari anu datang ka unggal kitu perumahan-perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana.
urang dengeken urang paham sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah Yahudi teh kos kitu karakterna datang ke Kangjeng Nabi padahal mah nyana datang nanti mawa kakufuran ke keluar Kangjeng Nabi kufur keneh bae jadi terobah walaupun dipayunin Kangjeng mah ieu nyana amanna iman deuk ngedukung italah karakter musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ieu dijelaskeun aya wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu ilaykum bil kufri wa hum qad kharaju min 'indikum bih wa lam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun wallahu a'lamu bimuradih. Ngadengikeun ayat malah lain deui ceuli urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda lain deui komo lamun urang geus ngadenge kitu ngaran garang-garana tembang-tembang Sunda ceuli teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmateun kana jantung bari ngopi aduh ya Allah ngeunaheun mah di suara saha bareng didengekeun heti ku sendang aduh Gusti Allah nah geus jadi santri Cilongok wari heti ku sendang barang der bae ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di badugan bae hulu dak diduk komo nu di juru mah juru kabadug Quran ngaranna entak lamun aya nu nundutan berarti eta nyana keur kabadug Al-Qur'an sial cenah pugu aing nu nundutan sial emang sial sia mah wa idza ja'ukum di mana-mana daratang munafikul Yahud karanjeun Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Kanjeng Muhammad dipayunin para sahabat atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan Nabi akhir zaman ieu Muhammad teh boh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula ngeunaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek dukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho amanna kami geus imankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh meneh Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu masyaallah ngunaheun kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wahum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluarga tetep bae mawa kakufuran berarti asupna kufur keluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung Kanjeng berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu dihareup mah kitu ditukankeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tek deuk nyieun masjid oh siap emang diharap-harap ngabangun masjid teh deuk ilaha geus pokona mah aing nu dihareup eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia dek begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang alah budak ngabangun masuk masjid teh sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid tolong teman panitia goblok teman panitia guys bedak sok ditaluturkeun tah ai ka panggih mah
kamar itu bisa hadir. Engke make beung musyawarah deui mah hadir geus kulit heula geus diajakan geus kabeh. Tah dihareupeun mah masyaallah luar biasa. Wah hebat jasa. Tapi lamun itu kangen darurat ieu nya nyeun masjid. Belum habak masih geus kitu. Eta kos kitu teh karakter Yahudi. Di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil. Juga lembur araya keneh. Masyaallah karim. Teh suwung-suwung kitu jeung kitu bae. Datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun. Moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae. Kajen teuing situasi jeung kondisi rupak luar biasa. Baheula zaman obor kuari zaman listrik. Baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung. Di luar negeri, di dalam negeri, di negara Islam, di negara kafir tetap baik janji Allah melalui hadis itu diucapkan ku Kangjeng Nabi tetap baik moal eureun thaifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji negara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengtet di Cikupa. Eta tah nengtet. Nengtet teh jeung nongtot kakak adik. Nengtet mah leuwih leutik dibatan nongtot. Kos betik jeung betok. Betik teh leutik libatan betok. Padahal eta keneh. Tuh kos gitu. Nah ieu terus wae. Malereun bahkan kadugalan beuki akhir zaman beuki tumbuh pesat. Nu zahirina alal haq bekir saetik, bekir letik, bekir saetik, bekir tapi tetap aya. Eta teh janji, la yazalu thaifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae. Di saat batur teh breug ngilu. Kabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim, nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih. Eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat. Eta mah geus nyaho mah sabodo, dibedakeun haram ya haram. Atuh terus bae eueuh masalah eta mah. Emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah. Eueuh masalah. Dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngarerab. Tah eta mah geus sabodo bae, ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae. Dah muncul Gus Dur di Indonesia. Diakui atau tidak diakui dunia telah mengakui. Lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu. Keambil ke Amerika gulingkan kadangnya Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein geus kanyahoan ku Yahudi keambil ku Yahudi bahaya gede habiskan timbul deui Qaddafi keambil ku Yahudi teh kieu ieu mah karakterna teh zahirina alal haq teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana. Tah ti ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki hancurkan tapi nu mampu ya mawat dengan biasa bae. Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia kajen kumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae percaya atau tidak mengaku atau tidak justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden. Kos-kos gitu mah zahirina alal haq teh kos kitu tak per kabupaten, per provinsi, per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional. Zahirina alal haq teh aya bae. Sakedeung atawa kebelna lain urusan urang, urusan Allah. Ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya. Lantaran engke besi di sidang. Ketika persidangan akhir di mahsyar engke, maneh kunaon teu ngalawan kunaon milu ka Yahudi apa informasi? Aya cak kabehan teh. Di tahun sabaraha maneh hirup? Tahun sekian. Saha zaman harita raja anu kiaina saha? Pernah maneh ngadege informasi? Pernah. Nurut apa henteu? Henteu, neraka sia. Jam persidangan. Sia hirup tahun sabaraha? 2000 sekian. Zaman saha? SBY. Kiaina saha sabae? UJ.
Jadi tak kenaon tanyana. Anu zikir cekna. Zikir lah kumaha? Ngere duit urang kanyana. Tah eta pan. Oh berarti jeung uje-ujena tadi. Gitu tadi tanya ke urang. Zaman saha sia? Hirup zaman anu kiai saha? Kiai anu pernah sia ngadenge? Pernah. Milu sia ngaji? Henteu. Haji sia nyaho ka hukum? Henteu. Kulama ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama. Ai kulama henteu sehingga kulama mabok bae terus. Neraka sia. Jang sumpah doang kos gitu. Sidang bupatina, bupati saja, bupati anu. Nah, di zaman saya jadi bupati aya kiai we, aya saha kiaina sakabupaten. Catet anu. Saluku sia pernah disogok 99,9. Salu teu pernah disogok si anu. Ngabentakeun hukum, ngabentakeun. Pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram? Pernah. Ai sia korupsi tante? Ya seetik. Berarti aya tah. Ngaji teu pernah. Neraka. Tinggal gitu doang mah, jang saksi doang ke dia umal kiamah. Aya bae zahirina alal haq murni. Jangan sumpah ke. Sia hirup di tahun sabaraha sekian. Aya kiaina aya, nyaritakeun naon? Hukum. Nya osok ceramah, osok. Aju sia milu kadinya. Aju sia ngalakukan henteu kula manuturkeun we. Sorga sia. Ha. Aju sia kurang sabarema salat ngan milu doang. Heuh. Gua mah disa daun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir sakeuna teh. Aja sia ka ditu dahar gua ge. Pokona zikir dahar, mere si dekana henteu. Gua sia tuh mere kabeh nu tukang daharna. Ieu gua mah tukang daharna. Oh geus ah, nu tukang daharna geus ka surga bae geus ka. Tadi gua jang saksi doang. Masya Allah, zahirina alal haq kos kitu. Tetep aya bae. Anu teger per dunia, per kabupaten, per kecamatan, per desa aya bae sadesa. Sak RT ge aya bae RT. Tah eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang. Masyaallah. Nailah karakter Yahudi teh seperti itu asup ka Kangjeng Nabi nyarita amanna kaluar ti Kangjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran. Berarti aya anu terselimut di dalam hatina, aya anu tersimpen di dalam hatina, aya anu ditutupan ya di jero hatena. Bajar teh meureun teh nyahoan Gusti Allah, mendak diteruskeun ka dieuna. Walam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Padahalnya nama asup jeung keluarga tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi sama sakali. Berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lamu Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia kana nifaq kana munafik nifaq nu aya anu tersimpen di jero hatena. Majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninya kana kanipakan anu tersimpen di jero hatena. Urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di tasa tukang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia eueuh. Kanyahoan eueuh jang nyumput urang teh kanyahoan bae. Pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu deuk maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi. Ya eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean. Mun aya pulo nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli baik nekan keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah lah libagin min mafar tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah. Jadi urang di mana bae atuh kanyahoan urang di imah leuleut TV Allah manyahoeun we wah sia kudu nonton TV bae kadeulean kok kanyahoan ku Allah urang susumputan dek nonton golek deh ya urang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu deh ulah kanyahoan ku masyarakat ternyana teh sok ngaharam-haram sakorodong haju asup ka handapeun panggung haju di dinya nya ngarokok bae lu telah cilik teu kanyahoan inget ngadengekeun dalang untung bae eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat kakana kajeun lah bil barokah tah eta teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa
cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk di sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur. Yahudi nu dipayeuneun Kanjeng Nabi kos kitu disatukanin mah henteu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun apaleun Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para wa tara katsiran minhum yusari'una fil kufr wal 'udwani wa aklihim as-suh Muhammad anjeun bakal ningali katsiran lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema anu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neul anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya kauna sarian fil ismi lamun aya dosa juru-juru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri. Nomor kedua wal udwan yana pilih bima dosa teh buhang bohong terutama omongan maki tapi dicatukangan malain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib ismi teh di jerona geus terkandung udwan ismi teh di jerona geus terkandung aklihi musot ngadahar barang haram ismi teh mencakup kana bil ma'asi mencakup kana maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa tapi di dia dijelaskeun deui berarti ya ta'atul khos alal am nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi madak cekolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub tak bae cicing waduh nya mah ieu cacakipna ge kaluhur matana ge molotot tapi mun toel be leumpangna mundur eta keuyeub nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh ini ismi bohong dua wal udwan selalu zalim aniaya ya kiai dianiaya aya ustad dianiaya aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae iyalah karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae etalah Yahudi nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai tersepen neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae dibuatlah fitnah Ahmadiyah dibuatlah fitnah wah bermacam-macam nyeun tandingan ieu Yahudi teh kos kitu tersepen aya damai nya nama tersepen aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji datang diuk ngopi ngaroko balanja balik pan damai teh kos kitu ngaranna teh waduh tersepen Yahudi teh kos kitu teh tersepen jasanya nama tah nyeun akses nyeun nya nama bangsa nu teu pidamieun anu mantap geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina kitu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran geus urang pula pilih bae salametkeun jam moal kebal ieu mah hirup teh moal kebal ieu ngaha naon kitu ngaranna kitu ngahareupeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa doakeun ieu nu keur ngaleumpangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener ai bener jasa mah jamual rada bener bae bener jasa mah jamual rada bener cak camat sial ngeureunana cak bupati emang moal ben moal we kajian kumaha moal cak ulah moal imah rada dong rada
sebab naon atuh itu informasi di luhurna ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan ai kuari mah nu malingna satpam dek bener kumaha atuh nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik kuari mah justru pamarentah urusaneun rakyat atuh dibalik dek bener kumaha atuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh apan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri ditangkepeun eta teh apa nu ngurusan urang berarti nyana urusanan urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada hese bener geus urang ngadagoan rada bener urang yuk urang ngabebener babarengan urang na rakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tatangga urang daek jeung teu daekna mah teu sabodonyana teh mah Allah nu mere hidayah. Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas banyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa guragiru dina ngabohong guragiru nya nama dina zalim guragiru dina ngadahar haram aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba lamun teh mah aya kreditan nya mambung tinggaleun ku batur ti heula dong ya malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana kitu kene lamun aya pilkades pilkada pilpres eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana eta teh aklihimus suat haram teh riswah eta teh haram tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan haram mantap kiai itu jadi panutan mantap kiai ngomong kunaonnya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh tadina aya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganna timbulna tina tanaganya na meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta ayo sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia rukun wudu sia moal laku kajen ku tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para sufi-sufi lamun datang sia ngadahar sogokan kos kitu nu 3 juta aya kan aya nu 3 juta anu sabaraha juta deui sia meureun diberena ya Allah ya Rabbi nah dahar ku sia ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae cenah udang-udangna gede 5 make udang-udang sia ayo tumpukeun cenah geus kolot jenggotan jeung geus huisan moal laku sia gajen kuku paling disengseuikeun sia naon sababna ieu energina tina tanaga hasil daripada ristah wa aklihumus suat bejakeun ka kiai nu make udang-udang ya kitu kitabna beus teu percaya wa aklihimus suat Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan rukun wudu cenah teu laku bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kana kula pangmagahankeun ngaji hayang nyohor rukun wudu duh pohara jasa ta kiai boga mustika ti Kangjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake kahayang ku tatangga panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa ieu mah deuk bae urang deuk ngayakeun pangajian teh saha nu ngajina kian saha nu ngajina kiaian esuk waean gitu am sakitu hebat ngomongna lain ngomongna kunaon kamari hadir iman di lapangan nya nu ceramahna ayo sia Cisoka di bararek kiai duit di Belaraja sebelah raja di pasar kemis ayo mah ngabejakeun doang ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambat kaniaya
iya wa aklihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero cenah kula mah dicokot ieu aju menta deui ai lain lalagaan ieu urang keur nyaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih ai soregan teh kudu ka jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun emang aing mah kos kitu waktekna da teu pan mah kiai sakali deui pan mah kiai make udang-udang kikiwirna ge pajak tapi pan sogok iya ayatna baca deui goyeng ah besi can kabacaeun deui ku kiai atuh bagaring nu kabaring mah teh aya ku hadis sia nyawan we teh kiai cenah lain nyawan we aing nanyakeun saha kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu aja itu pasar kemis aya kiai anu ceramahna saha si anu didukung ku saha ku kiai anu deleukeun sia gerak ngaji sia jeung masyarakat masa depan sia suram sia parukunan sia moal laku sia ka jeung kumaha ge sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui going wa tara aduh lo pakai itu cisoka yang ngararaji kamari dibere duit sial jajagan atuh ieu mah jeung kiai batuh ka dieu aya loba mah duh masya Allah inggis lain masalah ilmiahna apikna baheula mah boro-boro disogok aya tek bae nu ekah embungeun ngadaharna kunaon can bisa ilmuna baheula korban teh set embung kurang can bisa ieu narimana ilmuna besi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan ku ari mah pan kiai ngatuh ceker ka ditu ka ditu tanduk kulit babagi ka ditu dagingna ka imah aduh ai ararisin jas aduh Gusti Allah hese lain ilmu mah babarin mentak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta kos kitu kuari cara petang jasa teu masantren ge kuari jadi kiai Haji Oma Irama teu kadenge jama santrena sugan kadenge di Cisoka masantren teu tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum meunang di kiai haji dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing teh dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula dakwahna atuh kenyana mah kuduna di panggung bae dakwahna teh ulah di masjid jana mah jeung geus ngadengekeun ge make anting make kongkorong ka dieu teh kongkorong emas kongkorong anjing dipake ku nyana kitu atuh dakwahna marilah kita dengarkan jeng ya anda dakwahna kos kitu ulah di masjid make sorban ulah lain potongan atuh nyana tah kos kitu jadi nya nama dakwahna dengarkan ya tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah aduh Gusti Allah henteu salah ngan kos kitu dakwahna sek sugan hiji dua atur milu kanyana ngan haji di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos kitu sakarakter dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah nah jelema-jelema nu berkarakter Yahudi wa tara katsiran minhum anjeun Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusari'una fil ismi gegeuraan gagancangan musabaqahnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklihim musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram-haram malah barang dideul dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari
mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang, kemudian di Pemda hayang naik, hayang jadi Pimpro dan lain sebagainya, nyogok ka bupati. Kemudian hayang naik guru, jadi guru honor, hayang jadi guru PS, tina jadi guru PS hayang jadi kepala, nyogok. Ayeuna di kalangan kos kitu bae. Kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua, tina balok hiji kana balok dua, atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia. Tuh, tina bintang hiji kana bintang dua datang ka bintang 7 paruyeng. Nyogok, teh mana aya nu henteu nyogok. Kalangan kitu bae deuk ke industri masuk ka dieu. Baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikeun ajang ku ari mah teh be aya wadahna yayasan ku ari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali menampung ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaing geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram geus teu karasa haram nanya ka kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu naon kunaon bener kiai bener pokona mah ka dieu bae unggal bulan ngadoakeun sakeuna teh teh kiai upload deui sarwana kudu tegas hei kumaha ieu lamun henteu nyogok teu bisa ulah haram hideuk sabodo sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah oh berarti tegas adapun nyana dek nurut deuteur urusan nyana ulah kieu puluh ya kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa nya teu bisa heuh nya hesenya oh kiai yang teu bisa jasa cuma atuh teu naon lah sakali-kali mah teu naon kesi lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aing nya potongan goblok gawe eta kiai Allah mah lain kitu kiai teu bisa ieu mun urang jadi Pemda teh mun teu nyogok teu bisa kata haram geus balik cenah nurut teu nurut urusan nya ngan kiai di alam ku Gusti Allah oh cak Allah kiai aing sia naik derajat sia rajan teu boga mobil oh masalah geus Masya Allah Karim di akhir zaman teh bakal sogok menyogok teh rakyat kabehan ku ari dek jadi lurah na nyogok rakyatna disogok kabeh kan baheula mah tek dek pilkada dek naon kitu ngajadikeun bupati tah eta teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya di urang teh aya 50 kursi beuli 30 geus mayoritas suara geus kajeun mah ka neraka emang rombongan neraka ieu tah mah kata tapi rakyat bapak henteu kasogok-sogok tapi ketika drek dibuka otonomi daerah ya pilih langsung ku masyarakat masyarakatna dibelian geus aya tanda tangan malah set luar biasa aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan eta lah nu ahli Allahna anu surga anu mempertahankeun kajeun aing mah henteu ngarokok ge nu penting mah aing mah cak Allah bae aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa coba hayu masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh aya sabaraha persen nu henteu ngridit kagincu-gincu ngridit kabeh ngridit nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa hiji bangkong bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nomor kadua cacing ke Singkarayap nomor katilu hileud ku ari di Jawa Timur hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud riba teh riba jeung sogok nomor kaopat opat perkara ieu keong bakal keong mah geus loba di Karawang baheula di Bandung di Garut di Tasikmalaya asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara hiji kodok nomor kadua cacing nomor katilu hileud nomor kaopatna keong tah ulang kula mah deuk nanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana hayang nu mana eta siksa Inggris jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa piinu ku bangkong kamar asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese
teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae ieu keur masak ngagolot truk bangkong di dinya masyaallah ai geus azab mah kos kitu Mungkin cacing. Tak kuari coba eta di Jawa Timur ya Allah ya Rabbi. Hileud garayap di kaluargeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah. Geus sabaraha poe teu bari sasare, nyilib sare ge. Moal bisa ku kitu ya mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh kemudian ku bitu gunung ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa diurang saeutik deui hampir jasa ieu nu mantap kudu loba istighfar ye Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min Zalik begitu diteropong ialah dua sogok dan kredit geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka padahal jelas tapi kan kabehan ieu mah tuh tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu tak karak ditambahi doang mending mun gede cepet doang ya bae naon cepet Masya Allah Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam budak di akhirat di akhir zaman geus kos kira. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba, tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh. Nah, ieu di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh iza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah ikhwan riba jeung riswah teh ambalaya bakalna zulzilatil abdu zilzalah wa akhrajatil abdu athqalah nah eta digunjang ganjing ku urang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa ti mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan buang kawarah jasa pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh ti mimiti kiaina geus puguh pejabatna mah atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah jacak Allah teh eta mah siksaeun aing sia ngarunya ka bapak sia ngarunya ka anak sia teh masih saeur aing cek Gusti Allah balikeun gebrag sekian ribu pae banjirkeun tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilih keneh ge kan kadeleuna doang ku mata ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu kuari mah ieu masyaallah hileud bulu atil kana geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan beuh mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan di dinya mah Pasar Kemis mah moal diliwat ka tikus sepatah aman Pasar Kemis sekali tukar aja tinggal Pasar Kemis doang sakaligus ke Jayapuri cenah di dinya aduh Gusti na'udzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa
hanya beberapa gerintil tapi tetap baik aya bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunnan urang ngeureudit salametkeun urang tidak sogok menyogok sabareurit sia aya nyogotna beureut 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah tawar menawar Gusti Allah dan mantap kurang imah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus tiba heula sogok menyogok guru-guru geus tiba heula sogok menyogok teh nya kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah mah sogok menyogok teh limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamampatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok dek milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah seperti kitu disogok ieu bawa bae ka ditu ke milih mah kumaha teh bae itu teh tawaran kredit enten mal sada bagus teh jelema bagus teh hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa hampang aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabakoh gagancangan guru-guru dina ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba lebih sama kamu ya malu yakin panggoreng-goreng na pagawean Yahudi nu dipigawe kunyana model tadi Allah nurunkeun wahyu ka Kangjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut mimiti ayat anu nyederhanakeun kedua rada keras katilu keras kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak haramna judi haramna kitu turah taroh azlab termasuk anu sob patung-patung arca-arca geus teu bisa diganggu gurat-gurat diganggu teu bisa diganggu deui patok gurat batu haram mutlak nu mentak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilagah geus kateropong ku gaya bahasa-bahasa nage artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah kana haram secara mutlak tentang minuman jeung judi hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimitina teh ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama ulah sambarangan mun make innama berarti ieu luar biasa make innama mas sarua jeung kieu lantaran di dieu hukumna teh rijsum min amali syaitan kulantaran aya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan terowong kuari ku ilmu ma'ani cek ilmu ma'ani malantaran aya adat koser bentukna inama lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah eueuh anu ijid eueuh anu najis eueuh anu panggoreng-goreng eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu patok geus tama bahasa teh eueuh nu pang najis-najisna pang ijid-ijidna pang goreng-gorengna pang jahat-jahatna pang
pang bolona pang goblok-goblokna pang naon deui kecuali nu opat ieu eta bahasa Indonesia teh kos kitu dilempengkeun make fan ma'anil la rizq wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah entak mun teu ngaji ma'ani mal beres ieu nu opat hiji khamr dua judi mesir tilu ansab opat azlam sedangkeun nu opat-opatanana eta di cadasna aya di sepatan aya di Cikupa loba pasar Kamis menteu komo Cilongok mah eueuh bae ngan di mana-mana orang Cilongok masyaallah opat ieu mabok baheula mah di kota ku ari handapeun tangkal awi masyaallah jorhe jasa orang kota mah batuk nage homer nu seungit teh urang dieu masyaallah begitu batuk teh ka ambeuna buh masyaallah bala-bala jore paneta mabok bala tuh kitunya judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabae nu baraga duit Cina encek kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi batung arca jeung sajabana kitu keneh azlam wah masyaallah mantap kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere bersih tina panyakit nu opat ieu dibere embung ngalakonan nu opat ieu samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu incu urang turunan urang mudah-mudahan muntayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet dibere cager tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka naudzubillah min hiji nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansop arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala sedangkeun kapan eta mah musyrik ta manu kos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa sekaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan coba nginum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeun jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala masyaallah cek Kangjeng Nabi nu mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung jelema nu nyembah ka patung masyaallah eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak dihijikeun beda ayatna ge disakompet daunkeun ku Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung di lembur urang nu nginum bir loba jasa nginum menzen loba jasa vodka macem-macem ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min nomor katiluna Gusti Allah teh atuh ngitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu eta bahasa pajtanibuh teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh nu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan sariful lil wujub berarti di dieu teh aya amr nu maedakeun kana wujub amrun bil ijtinab berarti di dieu teh zahirna amr teh kapan liurut atuh siahai dengekeun ku siah
urang Cikupa, urang Pasar Kemis, urang Bojong, urang Belaraja, urang Tangerang, sakumna bae Allah teh geus hukuman kana khomer jeung judi jeung ansab jeung azlam eta teh termasuk rizum min amali syaitan atuh pan tadi ibu atuh Gusia jauhan atuh goblok sarua jeung kitu awas ya mun teu make goblok eta ya tah eta pajutan ibu amr hei wajib sia ngajauhan lamun dibongkar satu kalimat encan ieu teh cara Imam Syafi'i dek ngabongkar hukum teh kitu heula preteli disebutna mufradat geus puguh make ilmu sorof geus puguh make ilmu nahwu kuari ku urang di mufradat make ilmu ma'ani ilmu bayan mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram pan di dina Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru jawab wa yahrumul maisir ima bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan bahasana indah luar biasa pajtanibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun manawa anjeun ai hayang ma anjeun teangan ku anjeun kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah lamun maneh ngajauhan mabok maneh ngajauhan judi maka bakal didinya aya kabahagiaan dibalikeun ku urang lamun ja'lul ijtinab minal falah atu wa idza kanal itimad falah wa idza kanal itinabu falahan atu kanal irtikab khaibatan di mana ngajauhan minuman ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal gara-gara mabok pisah jeung indungna gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae ditundung ku bapana si adik mabok bae mabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun mun si anak jurig atuh aing ge jurig meureun ibut indung jeung bapak jeung pamajikan ku ari pamajikan jeung kalamun bae dicarekan ku abah lah dasarna ge mabok malulu indit lah geus ditu geus kuari mah mana si bae di dieu kawin dia geus papisah mah di laku kawin deui henteu da ge lah daripada boga salaki kos kitu daya ku pamajikan indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat mun gugura kuari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon ieu di duniana bae kuari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wakasa Tangerang heureuna nya nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri komo Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa kadinya nu sok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji guys terus kabelah dia ka Picung ke Pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing ge mararabok nu kunyin aya di dinya nyaho tah eta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah heuleuh bae nyaho sekitar jati datang ka pendek ting Pasar Kemis lah ka ditu tuh ka mana karena ka naon karena kaputat nyaho datang kaputat emang kiai nyahoan jasa emang kumaha kitu bebeja ka aing jelema-jelemana ulah pajar gaib sia mah mesti pajar gaib bae tuh teu ka kukun nyararaho tuh masyaallah nya sok di hadapan guru hehehe ceuk aing teh nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebel-kebel cabok sia ku aing emang wani ya letik mah wani kanu gede henteu ngagantungkeun bahagia nyantelkeun bahagia Gusti Allah make bahasa la'allakum tuflihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat eta kakarak duniana rugi komo di akhirat nama dibeulem dikerebakeun dikulub ke di neraka jahanam alhamdulillahirabbil
alhamdulillah aja kulu bentam atuh bodoh lah magus ya Allah bae tapi tetap orang doa ke lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang terjadi di kawauh urang terjadi di tetangga urang meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka sedih ja urut sagulung sagalang di dunia urang doakeun mudah-mudahan anu mararabok boh anak boh incu boh dulur boh tetangga boh kawauh diberi taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanana diberi sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna amin ya rabbal tambahan deui ku Gusti Allah innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil ghamri wal maisir dek kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji alat setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna babarieun jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah teu saha asal geus mabok bae ge teu saha asal geus judi bae ge boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna ribut bapa jeung anak gara-gara judi gara-gara mabok ribut anak jeung bapa jeung incu ribut iyalah pagawean jahat luar biasa tambahan deui wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanna karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama di dunia jeung akhirat naon eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat mana aya jelema nu babok jeung nu judi haju salat dina salat teh hayang kadeuleu doang moal kuateun nya salat eueuh batur mah cenah geus jadi ki haji tinggal ki haji tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nah terakhir wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa ati'ullah wa ati'ur rasul tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha moal nyarita haram kecuali parentah aing moal nyarita wajib kecuali parentah aing moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui saha ge kecuali melalui rasul diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah hati-hati nurut maneh ka Gusti Allah nurut maneh ka parentahan Rasul Allah tapi wahdaru awas hati-hati kumaha hati-hatiana lamun maneh nurut salamet mun maneh teu nurut bahaya fa in tawallaitum maka lamun maneh mengo mun maneh ngabalieur lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul
Mubin Rasul mati kasangkut paut. Eueuh deui nya nama ngan sakadar nyampaikeun doang. Maneh nurut salamet, maneh teu nurut bahaya. Rasul mati aya naon-naon. Teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan, nya namangan sakadar diberekannya bae ka umat nyampaikeun ti aing. Andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet. Andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut, ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin ngan sakadar nyampaikeun. Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikeun ku para sahabat ayat ieu. Sahabat geus teu aya sampaikeun ku tabiin, tabiin geus teu aya disampaikeun ku asbat tabiin. Tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh, di Pandeglang loba keneh, di Serang Pandeglang, di Serang loba keneh, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh. Ngan hanjakal teh kumaha? Hanjakalna ieu pemerintahna. Pemerintah teh dirina artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeuting bisa 2-3 panggung horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teurak kajen ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu, teuk ceuli datang ka teurak we. Moal teurak. Naon sababna? Lantaran ojol tah mah ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing, lain mancing supaya menang hidayah, tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres. Nu mantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna we. Trek we kiai nu sok dakwah maot. Maot misalnya ieu, maot. Aya eueuh nu zarah umat kadinya. Ternyata eueuh. Apakah teu wauheun? Wauh. Apa kata akrab kunaon bung jarah panjana baheula dakwah lagi dibayar ieu gua ojol temennya nama dakwah eueuh karasa tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya maot Masya Allah nyana pernah datang ka imah aing ngasehatan dibere mah dibere tapi teu maksudna nyana henteu maksudnya angan kos kitu cek pemuda teh Masya Allah keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang henteu maksud ojol teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema daratang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek bae eureun moal aya nu inget teh. Eta teh rahasia anu luar biasa, terrahasia anu luar biasa. Maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae. Nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas. Urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas. Urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Kiai Asnawi ahli ikhlas. Asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah. Aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah kadinya atuh henteu pancena sok nganasehatan gatunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek jarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae laing sok dipentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid ka mana teh sekali nanya sejutanya nyen pondok menta, nyen majelis menta, ojol teten kos kitu ngaran. Mal beres. Nyen kudu nyen majelis manyanana atuh. Aya masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apaan sa? Eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta.
ia meker carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikan gera ayat bakal ngerenyet gera jelema mun nu nyampeikeuna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia. Sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jamual ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunan geura-ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 man eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hatena nyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti meunang nyokot ti mana eta Imam Ghazali meunang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan ndek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah teka bawa teka jingjing gunya ada satrek berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema ndek ngariung tapi nu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih gak ada niat mantep yang niat eta sok di non karena sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang ti penting dek niat hudang lah aing dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ke kadangana beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena itu maksud hayang dibayar kebeneran diagung-agung aja dibayar dibere itu tapi urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mau sedang ka mana ya bayaranna ge gede cabok ya kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener yeh nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi luar biasa nah ye diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat Rasul mah Rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu hubunganna naon Kangjeng Rasul mah nama ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet namun teu katarima atuh bahaya
lantaran fajaza ukuma alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalamatkeun ka sorga teu nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon itu kene kiai ngalarang niatna sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teu daek darurut ka kiai ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kiai goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu mal beres atuh ieu keur nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram praktek isuk-isuk datang Assalamualaikum enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan hareup mudah-mudahan boga cek hate ai kamari aing nyampaikeun haram ku ari minta doa ka aing aing teh sieun nu kabalinger sebenarnya Deres kene tama kos gitu deres anu kieu Waalaikumsalam ceurik bae oh nyabikang di mana di mana udah deket cenah di dinya enak aduh cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit jah iya aduh boga salah kita henteu si budak mun teu onam artina itu depan Masya Allah gula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge bae jadi manginjam duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulat-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala masyaallah timbul pertanyaan para sahabat urang alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu we ayeuna mah fakaifa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yashrabunal khamra yakuluna malal maisir aya eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jol be ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fi mataimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mapan qoblat hari memeh diharamkeun
artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bakannya ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekana haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima taimu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana didahar asal idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat nomor kadua summa taqau wa amanu nomor katilu summa taqau wa ahsanu aya 3 ittaqauna loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantak aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat mantak ge ieu aya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ye summa taqaw ahsanu ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah anu henteu diproses mah anu meunang mika dikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan ialah wallahu yuhibbul muhsinin nu kumaha ihsan ihsan anta budak Allah kana katarahu wa ilam takun tarahu kana hu yaraka maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia teu ojol nyampaikeun Qur'anna teu ojol nyampaikeun ayatna teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan sieun ka Gusti Allah bahkan mun dibere duit ge sieun nya mah Waalaikumsalam di mana ya diatut ai butuh ieu ka duit teh ngieu teh pan keheulanya halal apa haram kitu ahli Allah kela dieu kala sabaraha duit yang dibuka teh bu emang tarima bente sabaraha duit teh barang dibuka teh 1 juta lah letik 1 juta mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek 1 juta mambung pan aya 5 daek kagok ka neraka aduh neangan daftaran we cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun ieu umroh jadi ganjaran apa henteu kunaon teu berpikir masya Allah ieu ayat lain lalagaan
Gusti Allah cukup baik teh maka ittaqauna hiji baik cek ahli bilagah mun hiji ge cukup tapi maka ayat tiluna ieu teh lain lalawara ya Allah ya Rabbi maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat hiji mereka dua summa taqaw wa amanu dua mereka tilu summa taqaw wa ahsanu Masya Allah tilu itakau nage hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw wa amanu mentak ka dieu nage make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hate teh supaya bener-bener deket jeung Gusti Allah supaya datang ke mana ya supaya datang diri nate ka Gusti Allah emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana bisa ente naik kereta bisa ente naik kapal atau naik Apollo oh otak nancan datang eta budak Gusti Allah mah di mana-mana aya tapi lain berarti eta Gusti Allah kumaha tuh ngaji nu mantap ge jangan ngaji terus bae atuh otakna pendek jasa sia mah campur jeung naon wayah ngaji-ngaji wayah datang ka imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak 3G HP nage geus mending mun ngarakene aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku ieu pasti aing dipake ka greget ieu ku Amerika naon sebabna perusahaannya napaan waduh bahaya ieu cenah kieu ngalarang meuli HP waduh aing nyeunan HP kunyana dilarang aing mah ngan ngalarang doang ieu meka ya tetep ki ajina ge meuli bae ngan ngomong bae heulanan ieu mah lamun dek bener-bener nyana make ittaqau nu kadua tenden HP selamat berpisah aku mendengar pengajian dari Kiai ternyata engkau harus pisah dengan berat hati aku terpisah denganmu tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan tapi ai dijual mah moal si HP besi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh setengah hati kudu nalan pican plus meuli deui lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya ilmu jamul jawame mah aya ilmu tafsir mah aya kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh emang kumaha gitu lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna boro-boro neuk nanaon tah pepegatan jeung HP bae ge sakitu hese aing mah geus kolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal kuari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu mah bagi berat penyakit. Bagi parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah. Geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuhan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate diberesihan teu hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui aduh menang saminggu dari cokot deui HP
Tidak kuat aku berpisah denganmu. Jaringanku kurang. Sehingga undangan ngeriung kok nggak ada. Yang biasanya kayak ondo atau kos gitu. Tidak bisa pepegatan. Dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun, kadanan ninggalkeun dunia secara total. Keheureuyan nu kitu bae heulangan. Lah cenah disebut ortodok, keun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu. Daripada disebut modern haju paeh, modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah. Pikir tak ku otak. Ya Allah ya Rabbi. Ye ndek naon ye? Ieu mah keur carita summat taqaw wa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae. Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan. Ngan saeutik we dijelaskeun ku Imam Jalal teh. Coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu. Masya Allah teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh. Tapi takrorna teh takror teh budak balik. Takau deui. Mun eueuh rahasiahan moal dipuat di dieu. Tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman, tapi tetap nyana masih biasa kena baik, cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh, sedangkan kan dari mata turun ke hati. Sia ngarora keneh mah kitu. Takwa hari mata geus beres tah eta mah geus takwa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh duh anu kamari teh maharim dilaksanakeun ku ari mangis menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge ieu ti saha ti anu ente mah rada gede dek leutik ente bae kulam nu lumayan jeung nambahan meuli apaan sah ente aing kajen teu make apaan sah naik angkot aing geus teu bae cek aing teu bawa ka ditu sugan hayang ditamban teh hayang soalnya atutna kawin jeung aing tarekan sakit atuh misalna lain ti atut bae sarwati wahidin ge ulah urang pilih sesuai jeung nurani abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah ieu mah jang santri bejang santri aya nu lain santri mah teu nyaho nu hukum aya jang kiai atuh mimbabi komo santri mampan nyaho iya duit nu kos kitu teh beres ulah peureum manta kunaon peureum sakedeung deui 2 bulan deui peureum ieu peureum sabelah mata mangintip ngaranna aya nu kieu bae can aya ti ditu can aing kiai kubatur mah aing di ustad aya anu pae ngundang ka aing ngariung ka aing muludan geja aing kaundang tapi ieu aing can diambeun meureun nya jen can ti kulon can aya ti wetan can aya aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun deuk ngeunaheun kumaha ibadah ikir carita summat taqau panyakit eta teh kos kitu teh geus HP panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit, lepaskeun geura eta sok kudang peuting. Usolli Allahu akbar. Maaf, engke bakal kabayang guru ikhlas urang. Bakal Allah mere kos kitu heula. Tek bae kiai anu mameureun ngeunaheun son ayang ke di jero hate. Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang naik urang tek komo wali meureun Allahu akbar lain ngahayal aya ngahayal mah bahaya tek bae ka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu akbar geus ngeunaheun ibadah moal bisa lamun aya halang Allahu akbar kamari 500 lamun kapanggiri asana 1 juta ya ira ya undangan deui-nya hayalanna kos kitu beda ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda Allahu akbar HP nu eta kekerbek anu anyar sabaraha duitnya buatan Cina sih sabaranya cak batur bagus tapi teu rusak kajeun lah isuk bae gitu
moal beres cak aing moal komo anu ngabe Allahu Akbar ting dong saha eta iya kana budu aya ting dong wah iya kana saya eureun mah kitu salat teuk ceuli datang ka Ikhlas bae ieu keur carita urang lalagaan beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin ieu mah keur carita dilalagaankeun bae pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge mantak aya jelema norekat boga HP pabatola torikotuhu batal kajen teh zikir sabala ribu ti peuting boga HP batal cak aing batal deuleu persyaratanana cenah saya kitu wah di torekat hebat batal ieu mah teu saha-saha cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka sapah oh bohong deuleu syarat aya 40 persyaratan masyaallah lain haram mah henteu HP mah TV henteu haram zatiahna jat teu najis teu naon teh mah kos kitu mah tapi bagi nu norekat teu meunang badak amun aya kiai hebat sorbana ge ngangsar ka handap tapi make kene HP geus ieu mah syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu kos kieu mah geus kabaca ieu mah kabaca ieu keur carita nomor kedua summat taqwa aman lain lalagaan nomor katilu mah geus jadi summat taqwa ahsanu sieun ka paharaman sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika nah ini ieu we ibadah nu bener mah ieu cakena tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqwa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak ajung ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maut kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang deka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkeun kuari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal kan geregat teh urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagon nu teu geulisna mah manya keur toab sih ditakeun geulis andai kata jas sia mah pan kitu bae pikiran teh batal kumaha atuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon ja mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toabna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah
engke bae tah dina tawafna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus we wuduna Syafi'i tapi nyana tawafna tawaf make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet-dedet ge emang bodoh. Entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari kos solusia geus gitu. Kira carita ulah ngahesekeun ka nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldekeun salat maldekeun salat aya nini baheula ka Abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jaya maka jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nih nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol cek nya teh zaman baheula ieu jeung kula mah lah cenah maca kulu ge ulah maca kulu sa sholawat bae jeung maca sholawat ge teu kudu babacaan teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tetangga mah babacaan wah teman bodoh nyana asa pinter banda. Aduh nyana dakwah di ditu, cok kidamiati ge, itu menang babacaan. Ngunaheun jaka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hesek asa. Jaka kidamiati mah teu kudu babacaan cek cenah ge. Ngunaheun. Hebat panda. Atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol. Aduh ulah ka Mekah burung atuh. Jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter. Saing milu saing guys, kucing-kucingan los. Entek abah-abah babari bae. Masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi. Mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka Mekah cenah kula teu bisa doana. Kulo bae kulo. Kulo cek Ki Bustomi teh. Tohap kulo bae saing kulo deui. Ya kuluna sabaraha? Sadaekna sia. Dia sadaekna sabaraha? Tumun 10 we 5 habak cek. Sarua tah abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae. Babari nu mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah euy cenah 5 bae kulhuna ge. Eta hartina lainna naon kiai teh ngangeunahkeun bae. Nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae. Tuh, aju ieu si ustad milu ka nu bodoh atuh ulah bego. Ustad tuh ustad ti wuduna kene taklid atuh. Masyaallah, tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh. Ieu mah bodoh, ieu mah santri, ieu mah geus ngaustad, ieu mah geus nyai, ieu mah geus wali atuh beda-beda. Ngerendengnya beda engke tahapanana. Nganu jelas mah asal menang pangampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal, ari mazhab Hanafi mah teu batal. Mazhab Syafi'i hitut batal, atuh Hanafi ge hitut batal. Ke sia hitut aing mah Hanafi. Batal, aing ngising nyaonya ngisingnya. Teu beres. Oh, kemudian ditajong kalau getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah teu babari geus antal doang teh ja urang kaluar getih jacarang ja teurab atuh jacarang kaluar getih carang geus eta bae tah ka mazhab Hanafi. Jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang. Nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi tawafna Hanafi ke ka salatna ge terus kitu Hanafi saharita mah acan salat mah henteu mangga masalah tah eta kos kitu. Nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha teh teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari tawaf ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i. Jadi berarti ya mah taklid ba'da kejadian. Tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah. Sabada kejadian taklid. Okos ge. Tadi da urang kudu Syafi'i, aju tawaf.
barang antel antel Hanapi taklid harita jadi sabada jadi karakter taklid naon jangan nu bodoh bagi bodoh bagi babari ibadah mah mantak urangnya hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu geus taklid dia ka Hanafi ye geus taklid dia ka Hanafi ye urang telap antal jeung awewe teu batal jeung aing mah Hanafi antal teu batal malah mah Noel nya teu batal abong-abong teu batal Noel gelut sia di ditu mulai keur carita doang teu batal terap baca Hanafi batal kan aing ka Syafi'i sampai baca teu batal balik deui aing ka Syafi'i cenah ge urang taklid sabada kajadian teu naon Syafi'i geus aing lah pokona mah geus Syafi'i tak wari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal je jeung Hanafi jeung awewe Hanafi deui ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab sama mazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah dibere daek takwa ku Gusti Allah dibere sabar ku Gusti Allah diberi ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimatun thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu alam Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma